Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra tepang deui dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda garapanana Manggio. Urang lajengkeun mitra dongengna. Carios anu kapihatur nyaeta putra kalana biasana Manggio ku anjeun. Ayeuna teh parantos nincak ka seri katilu ya mitra. Atuh mitra supados teu nyangkolongkeun kana waktos sumangga carios putra kalana teh urang lajengkeun deui. Brungah mitra. Bareng jeung Erwata anu ngageblag nangkarak ka tembok dep sarta ogre bulia bencelik bari nungkup dada kenca anu laoran ku getih. Kadenge Den Sapta humarurung bari jari jegan. Ye, dijabda kunaon Den? Kidampah harita kaget. Ngan sakira teh taluncat ninggalkeun dua lawana. Ijan jeung Badrun teu ngudag, malah atoh bae nu aya sabab tieu tadi ge sabenerna mah geus teu untupan meunang ngalawan Kidampa. Atuh tuluy bae manehanna oge ting corelat nyamperkeun Erwata nu masih ngagoler bari pupuringisan pugunahan ka nyeri sasat kabeunangan dua kali kutonjokan kitu atuh. Uyuhan tulang dada teu nepikeun karemu. Najan kitu tetela jurus landak wasina leuwih matih batan jadi lawana. Buktina Den Sapta geus mulai rubuh bari jeung teu menyat deui. Ye, Den Sapta. Aduh, nah Den kunaon Den? Kidampa harita gura-gero tuluy nyangkeh dununganana. Teu kira-kira Kidampa arenjagna basa sidik dada kenca dununganna baloburan ku getih. Jelas jajantungna bocor urut katojos curug Erwata anu memang leuwih teas tibatan batu. Kang Gampa. Kadenge Den Sapta harita cumarita humaros-hos bari pegat-pegat. Ende kita naon? Aduh, nah jadi kiden itu Den. Kidampa harita baina teu anger. Bang baleskeun Pak Patikula Kang. Kama bacul bang baleskeun nyawa kaula. Cepluk cacap nyarita kitu Den Sapta pamungkas langsung nyaklek nyawa paturai jeung raga. Den Sapta. Dampak sasambat bari jeung ngekeuweuk awak Den Sapta. Ari Erwata jeung para ponakawana ukur celohok. Eta kejadian memang di luar dugaan. Erwata sorangan teu percaya kana tetenjoanana. Da tadi teh sasatu keur serangan. Memang curugna keuna tapi da asa teu nenggal-nenggal teuing. Keur kitu koreat. Ngadadak Kidampa hudang laju mesat bedogna anu tia tadi can sempet dicabut. Pugu bae lain dikageteunna Erwata katut dua ponakawana. Gentak bae lompatan bari nyelametkeun dirina masing-masing dina serangan Kidampa. Modar sia, modar. Cik Kidampa harita ngabuat babit bedogna. Dang pati dibayar pati sia, utang nyawa dibayar ku nyawa. Rasakeun sia ieu. Pokna harita bae jeung tuluy mudag-udag Erwata. Karieu sijan gura-gero sangkan Erwata nyamperkeun kapal bamanena nu harita geus ngalugas pedog. Erwata ti buburanjat puguh kumaha oge manehna geus ngalaman tatu anu cukup hebat. Mustahil manehan ngalawanan Kidampa anu geus ngalagar bedog. Sret. Eta si Badrun ge tinggalin mesat bedogna anu tadi nyelap lebah gir kuda.
tuluy ngahadang Kidampa nu geus kapoekan. Saterusna nu tiluan ragot deui tarung bari sakali mah ngagunakeun masing-masing pakarangna. Jadina kayan kitu hawar-hawar di landeuh aya nu ting gorobok. Anabreh sing horeng para pangawalna Den Sapta nu ngahaja nyusulan dumeh. Geus jedek kawanci magrib Erwata katut panakawana can balik keneh. Kurang ajar sia. Awas ya tunggu bas di kaulah. Cek Kidampa harita. Najan kumaha ambakna oge, tapi sadar kana pibahayaeun atuh sanggeus nangirimkeun nu dipungkasna ku laluncatna Ijan jeung Badun. Kidampa langsung ngajurelat luncat ka palebah kudana geus tepi tuluy naik sarta ngabertek ninggalkeun eta patempatan. Bebareng jeung para pangawalna Erwata daratang, Kidampa geus jauh aya di landeuheun eta warung. Bae lain deui karena katutil urang baturna karageteunana mireungeuh Rajapati di eta waleuweung. Ijan anu pangheulana sadar ngadeukeutan Den Sapta geus jadi layon tuluy noker ku tungtung talumpah kulitna. Lah layon nangkarak ebreh matana buncelik. Leungeunna masih nungkup dada kenca anu katembong masih rembes keluarkeun getih. Hah kieu tah akibatna nu ngajago di wilayah Kadipaten teh deuleu. Ini teh lamun kalangan teu nyawa. Lain ieu kumaha mimitina. Nah ujug-ujug aya Rajapati di dieu. Ceuk karna anu panasaran mimiti mariksa. Atuh derek-dek bae Ijan rangkeun naon-naon anu geus kajadian. Ditetek teh nu kaliwat malar karna jeung tilu baturna arapaleun. Jadi ieu jama teh ngaganggu nu boga warung kitu. Nya bener kitu. Jeung eta di rek ngarebut pasakan anu di pasaku nu boga warung. Terus di marana ayeuna nya di jero we meureun sigana mah ngadon nyarampo disarieun leuwih hade panggil manehna ka dieu euy. Ulah nepikeun Kang Ucah ngaceh ieu Rajapati sabab lamun nepi Kang Ucah ngaceh kan sajen bisa bahaya. Nyakeun lah ku kuring urang papatahan. Dulun calukan euy Bang Wayan katut anakna ka dieu. Badrun teu loba omong tuluy bae ngalengkahkeun sukuna ka jero warung. Teu lagi geus datang deui bari ngagiringkeun Nyi Noneng jeung jadi bapana nyaeta Mbah Wayan. Cicing-cicing karena ngagetuan ku beungeutna ieu cawene utamana ngupat Den Sapta nu sempet-sempet ngagoda awewe sakiruksakna. Najan nya awakna mah sampulur. Meureun sigana mah kagoda ku dadana nu montok tur nyengseung. Abah, ieu jeung Nyai, saperti nu geus ka Bandungan, ieu Rajapati teh sanyatana mah teu ngahaja-haja. Sarta Abah sorangan apal meureun kumaha mimitina, pangnebangna mah talajak ieu jalma. Tah kusabab kitu, Abah jeung Nyai poma ulah nepikeun ka Geruh, malah mun bisa mah tinggalkeun ieu tempat beusin jauh. Tah ieu bakal ti Den Erwata saira keur di pangumbaraannya. Ceuk Ijan harita bisa pisan kitu nambah ngolona teh. Pamungkas menang ngasutkeun duit ka Mbah Wayan meh 2 kanyut kundang. Mangga juragan mangga. Mbah Wayan katut Nyi Noneng ungeuk malah geus nampanan duit mah tuluy gesat-gesut asup ka jero warung nyokot papakean anu bisa dibawa. Geus beres tuluy init ninggalkeun eta panempatan. Karena anu memang pangkolotna marentahkeun sangkan ngurebkeun layon di tukangan warung. Bari barang gawe Erwata meredih sangkan karena sebatur-batur ulah ngabejaan eta kajadian keur jadi bapana. Harna Den Bawiraos mah mending bejaan sabab Mang Inggis aya buntutna keur pikahareupeunana. Sokong hiji di antarana anu kabur manehna pasti bebeja baturna, tapi kuring Inggis sama Bendu Mang pokoknya mah sabiha bisa mangkarna sareng sanesna ulah gerulah sementawis mah nya ari kahoyong aden kitu mah nyaheug bae. Cek karena akhirna RDET nyanggupan kana kahayang Erwata.
bareng jeung surupna panon poe Erwata sabatur-batur ninggalkeun warung tua sapaparat jalan taya nu nyarita masing-masing hatena ketar-ketir diudag-udag karisi jeung kahariwang utama Erwata anu karek pisan kalibat urusan Rajapati. Tapi keburuan imah kasampak bapana diuk dina kursi goyang panuna pepereman pipa cangklongna ngegaplek pelabah juru bibirna. Abah cek Erwata bari hanjat kana teras gorodog kebat katepas nyamper kenu jadi bapana. Hatena masih liwung gandrung malah aya pikiran rek balaka bae sabab aya paribasa sabuni-bunina nyumputkeun bangke awal akhir tangtu bakal kanyawan. Sabenerna urusan pati pikeun pausaan bapana geus biasa. Hampir 3 generasi kitu atuh. Tiap barang kawal oge bapana katut para centengna teu jarang maehan begal atau rampok di tengah leuweung. Tapi sakali ieu mah nu dibinasakeun teh lain jalma jahat. Ukur jalma biasa nu parabot hancengan eusi peujit jeung ngaganggu nu boga warung. Erwata nyaho tong boroning pangkat bapana adalah anak pejabat satingkat Demang atau unggul ge lamun kalibat Rajapati heug nu dibinasakeun jalma biasa nya kudu wani mempertanggungjawabkeunana. Das di mana kadenge bapana tumanya abdi tos boboro muhun abah cek Erwata bareu mana hasilnya. Erwata melong bapana tetap terubah dina cara diukna ukur katembong pipa cangklongna geus dicepeng kuleungeun kencana haseupna masih nyerebung palebah liang irungna. Memeh Erwata ngajawab ngadadak pipa cangklong Ki Sujen ngolebat mulutak-takna. Amdina kayan biasa diserang ngadadak kieu teh Erwata sok ngalawan sabisa-bisa. Harita jurus nu dikeluarkeun ku bapana teh salah sahiji jurus tipuan pancegna jurus ka-20 nyaeta nu disebut landak wesi nyingraikeun hahalang. Seranganana muru tak-tak tapi nu sabenerna mah mangrupakeun tusukan muru kana gengerong. Sedang pikeun ngepeskeunana dua cara, kahiji ku takisan sarta kadua ku cara mundur salingkah ka tukang. Diserang ngadadak sarupa kitu sabenerna pikeun Erwata geus biasa. Cek bapana cenah hitung-hitung ngalatih kareplekan gerak sangkan jurus-jurus landak wesina jadi kulit jadi daging. Tapi kusabab pikiranna keur teu jejem inget bae kana Rajapati disangkana bapana teh geus apaleun yen manehna geus salah maehan jalma. Antukna Erwata tungkul narima kana hukuman dinu jadi bapana. Kunaon Ki Sujen kaget ku polah anakna. Kontan bae gerakan kandeg tuluy narik deui cangklongna. Paronan teu pamu anakna bangun pinu ku selidik. Henteu abah henteu cek Erwata nu sadar yen bapana can apaleun. Gentak bae maya loncat ka tukang laju ngaluarkeun jurus ka-13 dina gerakan pangamui. Awakna harita ngadadak nguriwet ka tukangan bapana bari kituna teh leungeunna nyamber ka moceng ngagoler dina meja lemet. Fut moceng ditusukkeun kana tanggong bapana. Ki Sujen sering ngegak-gak bari jeung bejeng nyingcet. Alus dah kieu karek bener yeuh. Awasnya yeuh pokna eta bejeng terus nguriwet ngaluarkeun jurus nu sarua. Satanya nyaho awakna geus aya tukangan nu jadi anakna malah pipa cangklongna geus nyewuk ti handap keukeuh ngincer genggerong. Dibarengan ku semangat jeung bungah dumeh rusiana masih aman Erwata ngayunan serangan-serangan jadi bapana. Sanggeus 50 jurus sirig gebrag ngadadak tungtung cangklong nu tuguh angan Erwata nu ngagiwar kagigir. Sebab mustahil kamu cenah dipake nakis sabab elek kuat. Justru sikuna beunang ka ketrok sabab Ki Sujen ngaroba gerakan tina tusukan jadi kemplangan. Lamun eta pakarangan lain pipa cangklong tangtu tisret sikuna ka handap leungeun Erwata geus sapat.
Najan kitu Erwata ngarasakeun dengan komper kamocengna murag geus teu bisa dipaksakeun deui. Cukup cukup. Saking mah hidup geus aya dina kemajuan. Hatur Abah cek Erwata hayta beri mulung kamoceng murag. Ki Sujen diuk deui dina kursi malesna, aju ngesian pipa cangklong ku bako molena. Geus padet tuluy ngarongkong gandawasi nu nanggeuh dina meja. Jetet dikotretkeun tuluy nyeunut bako na tungtung cangklong. Perepet serbung haseup kaluarna liang irung sawareh dina bibirna. Haseup bako meletek minuman langit tepas terus ngilas teuing ka meuni. Iuk mengabah cek Erwata itu teh bari jeung giuk gigireun bapana ukur kehalangan ku meja leutik. Boy ieu Abah meunang beja pika gumiraeun. Nah perkawis naon Abah? Oh nya pasti Abah teh kenging orderan ageng pikeun ngawa barangnya. Lain masalah eta. Ieu mah masalah pagawean. Bari kitu teh nyang hareup ka anakna bangun daria. Asa kekuatan urang cukup mustahil teh barang kawalan nu datang ka dieu. Nu hese justru menang barang kawalan urang teh bisa ngalaksanakeun jeung ngajagana. Riatos pekawis naon tuh Abah? Erwata kerung. Ieu masalah barang kiriman urang Erwata anu sababaraha poe kaliwat dianterkeun ku Kiwarta jeung Kirampes ka wilayah Cirebon. Nah hidup inget keneh. Oh, emut Abah. Cek Erwata ada gugup hatena kontan ratu basa wilayah Cirebon disebut-sebut ku bapana. Sabab kidampa oge jeung Den Sapta ngakuna teh urang Cirebon. Kiwari maranena duaan geus mulang ka dieu bari mawa beja pikabungaheun. Sebab barang kiriman urang ditarima kalian hade kurang Cirebon. Putar mah ku Ki Bajul Ireng pupuh padepokan Ragawesi nu aya di Indrakila. Hampir 3 tahun ka tukang tiap tahun baru pihak urang teu waleh ngirimkeun hadiah ka padepokan Ragawesi di Gunung Indrakila teh. Hanjakal saira ieu eta pimpinan teh teu waleh nolak. Malah karek tepi ka tutugan gunung ge pihak urang geus dicegat tuluy ditah balik euy ku alasan sang guru nuju Tapabrata. Jadi entong boroning bisa adu hareupan cunduk oge henteu kapal pahlawang korina. Ngadonging nepi ka dinya ngadadak Ki Sujen cengkat tuluy nyamuan deui. Geus mang pirang-pirang taun lilana pihak urang diapilainkeun. Kiwari Ki Bajul Ireng daek narima kana segala rupa hadiah urang. Malah di luar dugaan inya nangis ngirimkeun opat urang muridna pikeun ngaranjang silaturahim ka pihak urang. Opatan Abah nah sanes duaan. Teu sadar bibir Erwata ngagereneng. Opat eta nu katulis dina layang balasana. Coba ku hidap pikir nah ieu teh lain mangrupakeun hiji kahormatan pikeun parusahaan pangawan urang. Sababaraha poe kaliwat Abang kabejaan cabang-cabang pausahaan urang sangkan daek ngabagiakeun eta pihak Ragawesi kalian juga makeun. Abah, nari urang Cirebon lamun ngomong rada tag-tiktok siga urang wetan. Ngadadak Erwata tumanya bari jeung melong beungeut bapana. Tang tu bae henteu. Ngan di antarana memang aya, emangna kumaha kitu? Sameme Erwata nyarita deui, ngadadak di luar kadenge sora nu ribut-ribut. Disusul ku blas-blusna sebuah urang pangawal bari hari weus-weus. Ki Sujen kerung hatena amek ku kalakuan eta pangawal anu dianggapna teu nyaho aturan. Juragan aya naon? Cek Ki Sujen bari melong. Si Nalu mau aya nu mateni. Naon? Dedenge teh si Nalu maot aya nu mateni kusaha? Duka juragan. Lain mah tadi teh karek balik nyusulan si Erwata ka Alas Jati balik kitu teh ngaret ka anakna. Erwata tuluy tungkul untungna teh Ki Sujen teu pati merhatikeun. Sumuhun tadi mah tapi saparatosna kitu daya nu nganyawankeun deui. Aneh. Moal mara ribut jeung pepada urang akibat loba teuing ngalonyeng bari nginum tuak. Bawi raos henteu juragan. Ari geus kunaon atuh? Ira ku pae teu pupuguh, teu gugur teu angin kitu tah. Cek Ki Sujen rada nyurang raraina mimiti teu geunah ditempo. Iya gan. Sababaraha waktu tadi waktu Sarbeni rek ka Paciringan,
ngadadak nempo Sinalu geus ngagoler. Ngadadak Ijan asup ka jero bari dikukur. Anehna sanggeus dipariksa aya tanda-tanda urut dianiaya kan kitu tah. Baru tapi maneh nyaho ti mana Ian? Ceuk Ki Sujen langsung nyemprot ngerojol. Kan bieu teh abdi tos di ditu ngiring warios sigana mah manehna milu katulaku ririwan nasi. Us kemana bae teh Kang Ijan? Erwata gentak nempas caritaan Ijan samemeh kabablasan. Deui ade hayu urang teh yang babarengan. Mangga kan mangga. Atuh sanggeus kitu mah sararea keluar ti imah muruk ka balong nu aya pacilinganana. Ari Ijan tuluy ngicik nuturkeun, malah bari jeung ngadeukeutan Erwata segala rupa. Manehna bangun hayang ngomong, ngan ku Erwata diisarahan sangkan jempe. Kasampak di balong anak buah Ki Sujen masih ting rariung. Ningali pimpinanana daratang, nu ngariung mere jalan ka juragan Sujen. Barang breh awak Sinalu geus aya nu ngabuligiran urut anu mariksa. Atuh gentak bae Ki Sujen ge aku gigireun layon ngadon milu mariksa. Duyu jeung keterangan Ijan yen si layon taya tatu meus-meus acan. Boro-boro tatu eueuh bento-bento acan. Kitu deui lebah raraina teu geuneuk teu maleuk-meuk sedang tungtung beuweuna ngawat siga anu keur imut. Aneh, ieu bener-bener aneh. Mawi gan sangem abdi ge kumaha? Cik Ijan bari merungkut tukangan Erwata dengekeun kadenge Ki Sujen nyarita deui. Basrahkeun 200 kepang perak jeung sababaraha duit gulden keur tunjangan kulawargana. Angga cek salah saurang anak buahna bari unggek tuluy ngalaksanakeun parentah Ki Sujen. Rupana bae baheula samemeh Ki Sujen jadi bos eta pausahaan kiwing wesi nu jadi bapana geus nyieun hiji palaturan. Lamun nepikeun ka anggota pangawalana aya nu gugur kudu diganjar pasangon keur kulawargana. Sanggeus nita sababaraha urang urus layon, Ki Sujen asup deui ka imah di ruang tengah. Hatena masih kaget ku binasana Sinalu anu teu puguh sabab musababna. Sanggeus nitah sababaraha urang urus layon, Ki Sujen asup deui ka imah. Hatena masih kaget ku binasana Sinalu nu teu puguh sabab musababna. Tapi can ge acan pikiranna jejem ngadadak di luar kadenge anu gogorowokan deui. Wah cilaka, Ki Banda oge tiwas. Hah? Ki Sujen jeung Erwata tinggal renjag. Waktosna mitra kabujang penyekapan. Insya Allah atuh mitra carios anu judulna Putra Kalate urang lajengkeun deui enjing dina waktos anu sami tur channel eta channel Mang Giok. Satacan Mang Giok pamit pungkur Mang Giok dedak tawakupna sareng mugia nyuhunkeun kritikanana kitu nya mitranya. Nyuhunkeun like, komen sareng panuhun mah nyata subscribe na we biasa mitranya. Sakitu nu kapihatur tina acara dongeng Sunda cag permios wilujeng kantun.